Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Mugia sadayana sehat. Wilujeng enjing sadayana. Patepang deui sareng Ibu Mustika. Di dieu Ibu bade ngawalerkeun tema nyaeta panca indera. Naon ari panca indera teh? Panca indera nyaeta bagian anu aya dina awak urang anu digunakeun pikeun ngawanohkeun atawa ngalkeun lingkungan sabundeureun dina fungsi atawa bagian-bagian dina awak urang. Nah, di dieu Ibu bade ngenalkeun beberapa panca indera nu aya dina awak urang. Anu kahiji aya soca, anu kadua aya cepil, nu katilu pangambung, nu kaopat aya ilet atawa lidah, anu kalima nyaeta kulit. Nah, di dieu Ibu bade ngajarkeun murangkalih nyaeta namina Firla anu usia ayeuna teh anjeunna ka usia 6 tahun bade ka sakola SD. Nah, selanjutnya Ibu bade ngajelaskeun fungsi-fungsi dina panca indera nu bieu Ibu sebatkeun. Anu kahiji soca. Soca fungsina pikeun ningalian lingkungan anu aya di sabudeureun urang sadaya. Contohna nyaeta urang bisa maca buku, maca koran, maca majalah, maca buku gambar. Nah, urang sadaya bisa maca buku nganggo soca anu aya dina panca indera urang sadaya. Anu kadua nyaeta cepil. Cepil fungsina nyaeta pikeun ngadangukeun sora-sora anu aya di sabudeureun urang sadaya. Contohna nyaeta waktos urang ngadangukeun musik. Tah, musik anu didangukeun ku urang sadaya teh nganggo cepil. Anu katilu nyaeta pangambung. Pangambung fungsina nyaeta pikeun ngambe-ngambe bau atawa aroma. Contohna nyaeta waktos urang ngambe bau kembang atawa masakan indung urang anu kaambe bau aromana nu di dapur kaambeuna nganggo pangambung. Anu kaopat nyaeta ilat. Ilat fungsina nyaeta pikeun ngarasakeun pituangan atawa makanan. Contohna nyaeta waktos urang sadayana emam, urang ngarasa pituangan teh nyaeta nganggo ilat anu aya dina jero baham urang sadaya. Anu terakhir, anu kalima nyaeta kulit. Kulit fungsina nyaeta pikeun narima rangsangan suhu, kanyeri, tekstur, jeung sajabana. Contoh nyaeta waktos urang nyepeng boneka. Rasa halus dina kulit urang nyepeng boneka teh nganggo kulit anu aya dina pandangan urang sadaya. Dina kulit teh karasana halus pisan dina pandangan urang.
tah eta anu dikarasakeun dina kulit urang basa nyabak boneka. Nah, kumaha rerencangan sadayana ayeuna tos hafal kan panca indera urang sadayana. Ayeuna urang nyanyikeun salah satu lagu ngeunaan panca indera. Yuk urang sami-sami nyanyikeun lagu panca indera. Dua soca abdi pangambung abi hiji, dua panangan abdi nu dipake nyerat, dua cepil abdi nu kiri jeung kanan, hiji ilat abdi ngucapkeun nu sae. Soca abdi pangambung abi hiji, dua panangan abdi nu dipake nyerat, dua cepil abdi nu kiri jeung kanan, hiji ilat abdi ngucapkeun nu sae. Nah, mung sakitu wae pengajaran basa Sunda dina dinten ieu. Patepang deui sareng Ibu Mustika dina Minggu Payun. Ka payunna hatur nuhun, Ibu haturkeun nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.